Tapi ngan untap intip subrek acan. Anjing kamar teh ketang sawah teh si tanurang sakeuna di saat anjing pohon deui panu teh tutupan. Kumaha ucing mah. Parang tuh. Anjing mah eta mintu ieu teh. Masalah. Ieu kanika mintu kieu moal pokona ditasak we kanika sapat mah kana beung batur. Pasar cuma teh ke mau gerak buru. Ini itu. Moal kuat. Biasa sing seukeut. Dilaporkeun ya. Kan ya mah duh, kudu laporkeun pi masalaheun ya mah. Pi bahaneun garlut ya. Oh, saya nyopot teh. Ngasah nih. Pi bahaya ini. Wah, anjing, enak. Hah? Ganti kalau pasar itu parang. Enak ya? Iya, Wak, sawah saat deui. Maknya saat itu kamar ge nyaatan. Ayeuna mah ieu parang diasah dicacak ku anu nyaatan oge. Entong, Wak. Ayo. Pi bahayaeun eta ngasah teh, Wak. Aduh, lawan ka jelema eta pi bahaneun dibawa ka polisi, Wak. Wah, rampung ku aing beung oge mah. Hayu, ini. Hayu. Nah, jadi deung-deung teh keur rieu di luar teh. Jakeun heula gitu. Obe heula. Ongko receh tapi ada dua. Wak, saat pisan ya Wak. Anjing saha deui ya teh nyatan di. Teuing teu apalnya tah Wak, aduh. Wawanian nyatan kotakan mokoten, teu nyahoan si ieu saha. Bajing ya kumaha ngeunah mun si kana ya. Ieu mah. Angkat ka baju ieu mah. Wak, saat pisan pokona mah ieu. Gitu. Pokona mah rampung ku nyatan oge. Nyawa saat pisan he. Anjing heueuh. Bener nyawa saat he. Heueuh ieu mah pokona mah dicacak gua teh nyahoan mah nyatan ieu ge. Geus lain wangkong-wangkongeun di ieu mah laporkeun mendingan cukurang ka RT. Geus malah deui omongeun ting wae pedak. Lapor di ka RT ieu mah. Laporkeun. Eta monyet saha cenah teh teh. Woi. Naon, Wak? Ngaruas-ruas yang kena ada jamu deh. Mbak manianan nyebut monyet jelema wa. Turun. Wah, turun heeh. Ah eta ta. Pangalakeun hiji tuh itu tuh. Tuh. Wah tuh, tinggal aja mun aja parantilah. Turun wae, Wak. Ahmad Josa. Kurang Wak, aduh tengah aja. Are maneh ayeuna. Kamu dah Wak. Diuka. Urang boga cerita ya. Cerita naon ya, Wak? Oh, diuka ya. Adi, urang teh keur dicai. Ada yang urang recet di luar dating sahanya. Di luar di mana itu, Wak? Di situ dicai di situ. Sugan Wak apal teh sarana saha eta? Nyata tepung udah keur dicai teh ya. Tapi tinggal urang muda. Sahanya di deket sawah jadi itu wakoten. Wah iya mah bener wakoten ngamuk ya masih gana Wak. Cigana teh cigana teh masalah kekocoran kamari aing Wak ka urang ge ngamek teh ge ada tanah jong ka urang ge nguteup teh. Iya mah kudu dibereskeun permasalahan teh moal bener moalnya. Wak ada urang ge nyari cangkeng ge mah ribu. Tah disungsrukeun urang kana kotakan. Pindahkeun ka PT moal bener ya mah Wak. Kudu dibijakan ya, kudu minta peradilan pokoknya. Kalem Pak, kalem.
belis anjing aing kena di bukan henteu. Anjing tapi heuh apa ya itu di bodyguardan dua di bodyguardan. Dua nya. Naon? Pada ya, tadi jero. Naon ya, Wak, asal luas ya. Penting bukan ke PT was lah, juga ngomong was. Mana PT kan dibawa? Kurangnya, Wak, kurang cuma bisa nganter ke dia ya. Siap gimana? Cuma iya ya. Soalnya ke sieu Bang Wani. Mana PT na? PT mana? Ayo benar. Ini nih acara luas ya? Itu di luar ya demo. Pasar luar nih. Siap. Acara luas tuh ya? Kayak naon ya, makanya acara luas. Biasa wae tempat luar itu kan dia. Astagfirullahaladzim. Acara rian kieu parang dia astagfirullahaladzim. Kontak namanya teh tunjuk jelema kapangih mah deui teh. Tenangkan, Pak, tenangkan. Ieu teh mentak datang ka dieu teh ieu teh berat. Masalah cai kota kan saat wae kageuin tanuran ke saat deui nya teh kumaha ieu teh ku si toing da kamari teh kapangi ke ditutupan kata cai duka na kotakan teh jadi saat wae ayeuna pokona panggil si toing teh ka dieu bereskeun pokona mah ina pisan. Siap, dibantu. Memet, Teang. RT. Dit, ini oke. Eta geus barudak. Wah. Memet, naon? Ku Pak RT dipanggil, buru-buru cuma penting. Siap. Nomor yuk. Kebenaran ya permasalahan sebenarnya teh tuntaskeun ya. Mau buru-buru cenah Pak RT teh. Penting kan. Ayo siap. Luhurinan, kuragenan. Tiga tinggang nana. Gedak lagi asap nana. Udah kilo, ke PRT. Ayo. Hei, keluar. PRT. Ayo naon ya? Kagungan kieu. Ayo. Bereskan ya permasalahan. Berat ya. Tah ieu teh tah, besok mentan cai teh tah. Tenang. Tenang dibereskan Pak RT, tenang. Heuh pokona bereskeun nya. Siap. Dibantu. Lain gitu, orang ya ka dieu jeung sia ya minta pengadilan ka RT. Kieu teh. Hari itu orang arek mani nikah saat. Piraku orang mau mani. Hari teh orang teh neangan cai ka ditu. Tah, kumaha carana ye minta pengadilan. Piraku kawakoten wae ternyata ieu caina. Tenang. Ku Pak RT dibereskan ka BOG. Jeung dua konten masalah cai, ieu masalah naon cai keneh wae. Tenang ku Pak RT. Ku Pak RT dibereskan tenang. Ulah sieun. Di baheula oge masalah cai mah aman-aman wae. Nya, di baheula ge sakanya ho Pak RT ieu cai nya dibagi rata. Anu wakoten ayaan. Anu watoing ka dieu kudu ayaan. Ayeuna mah bakal diberes ieu masalah cai. Tah, eta kitu bener. Pokona cai bakal dibereskeun. Nu wakoten ayaan engkena oge. Nu watoing oge ayaan. Ya, kurang ku Pak RT ieu bakal dibagi rata. Saeutik sewang wayahna.
ulah tepi ke ayeuna parabut cai. Oke, Pak RT. Kalau masalah cai wae orang bisa rumah katindas kudu aya pengadilanna. Ieu, kumaha ieu? Siap. Tenang, ku Bapak RT diklarifikasi masalah ieu tah mah. Masalah terima di jejekuk wakoten mah. Tenang we, tenang. Urang bereskeun salah sahigina. Enak nyuk seruk, bukan taruh sak tempat tuh. Kata kuda. Tenang, sabar. Ayeuna mah urang bereskeun ya. Wayahna watoing tanda tangan, wakomar tanda tangan, wakoten tanda tangan. Permasalahan ieu urang tutup, teu hayang nyaho pokona mah. Tutup we. Watoing tanda tangan di dieu. Wakomar. Oh, wakoten. Dia. Hah, beres. Beres ya permasalahannya. Geus beres, sok enak mah minta dihampura sasalaman. Siap hampura ya banyak. Siap. Nah, tuh nanya banyak ya. Oh, sok sami-sami. Adona barangnya.